Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajib amri tobat. Wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad. Wa fi qaulin lan ing dalem kaul sawiji lan iku tetep ing dalem kaul sawiji utawi lafal tustahabbu dan sunahakeun ya istitabatul murtadi wal murtada kal kafi wa hiya fil halilan utawi ya istitabatul murtadi wal murtada ikut tetap ing dalam pada tumuli. Wa fi qaulin lan ing dalam kaul sewiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina. Fa inna sarra maka lamun netepi akarane murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karone murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun manji islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya islam wa turika lan den tinggal yakulun wakila lan den ucapaken apa lafad la yuqbalu islamu ora den terima apa islamu islam yakulun ini irtada ila kufrin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar kazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wa batin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadin naqada qabla au ba'da lan utawi anak wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurung rida au ba'da tawa ing dalam sauzan rida wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijina bapak biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kita geus cukup. Stekur di surah-surah. Nya nama geus ngarti nu pernah mondok. Sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti. Asa ngarti bae. Murtadan ya dawang kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab. Okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab. Rugi jasa dagang mah urang, rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah. Tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majelis lolobana mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Ji umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon. Tu lain iya sia goblok.
murtadana tawa murtadiarana apa muslimun maka iku engkang muslim mantek mondokeun anakna pasantrenkeun geus main teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapa nade ka neraka anak naneangan bapa baing ka mana oh barang kapanggih teh horeng keur di talian abah deka mana abah mah ka neraka dih yang kunaon bah abah mah salat tepati kurang maghrib doang pernah abah mah salatna kaburu nonton TV bae gaheula bah apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pernah ngabiayaan abah kajeun abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujung neraka ka sorga bah tuh kan enak diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakit teh ngabiayaan abah ngaju neuleuh abah abdi dirantai di kanaragakeun kajeun Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di kanaragakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaran ku abah abdi bo malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang karela bapakna dikasurgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tuh komo aing malaikat geus kasurgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta sak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus dilawang nyalindung mah dilawang anakna ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajeun abdi nu nyalindung bapa abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulai di kajerokeun mah di pelataranna bae cak bapana aing cukup di pelataran ge cukup cak nya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gina geus ulah rugi kabeh urang aya teh masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati hidup-hidupan kenyana jeung bupati pilkada pilgub kapake aja bisa maca kitab kana neraka kabehan Wapi kaulin lani ku teteping dalam kau siji murtadun iku murtad Wapi kaulin laning dalam kau siji makapirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Nah ia mengalanjutkan masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili aya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat teu jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu deuk nitah tobat janyana nage nun nitah tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodoh kafir sabodoh di urang mah sebab bentuk negarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim jadi negarana negara demokrasi betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae teu betah
atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun ke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an. Ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh fulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat. Maka aturan Al-Quran apa demokrasi? Demokrasi. Maneh kunaon henteu neuk ngarobah? Abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu. Cak malaikat kanarakakeun teh mah. Masantren henteu atuh ngaji henteu. Lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate ngan nahan-nahannya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusia anu lemah takut sakitu ge salamet urang salamet tinggal RT ka dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudna deuk ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang kerita terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan nu murtad urusan nu salat urusan nu mabok urusan anu zina urusan nu maling nu korupsi urusan tanu negaku negara kos karar itu aman negara lamun eta dilaksanakeun Al-Quran geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil albab. Di lulus yang boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor durut pas lampu merah dikukun nyana culek-cilek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema dah langsung bae hate eta kan hukum eta kos kitu karena setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti. Kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi. Gitu kan? Nah, lantaran kijaya culek-cilek usaha, bot ternyata ya polisi. Trip. Polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahayana kunyana keneh. Lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan udah dia mah langsung be terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi kok udah jual beli be polisi poho meureun deui nya ngajakeun BPKB segala Masya Allah nih Pak KTP je atuh geus aya KTP geus aya SIM teh KTP di jerona aya tetap ditanyakeun gini kamu tidak tahu tadi lampu merah tahu Pak kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang kalau ada lampu merah kamu harus berhenti tahu nggak tahu Pak
Lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi? Tahu, Pak. Belum dijelas lagi jadi. Lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti? Hah? Kenapa? Saya nggak lihat Bapak, Pak. Padahal belum ada dukun itu karena. Jadi nyana teh sieun sote aya jelema aya polisi. Ketika polisi mah tabrak bae terus. Nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia. Lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab. Oh polisi seak. Aya KPK nyana hati-hati. Oh KPK bes. Kos gitu bae terus. Aya ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adit baik bahaya. Aya pemimpin datang kadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus dek datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden. Presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu teh masyaallah karim teh urang mah kajelema nah urang ge urang sia teh salat dah teu kaduluan ieu ku sasade Allah paneule mana tuh pernah kapanggih anjing Allah. Eta teh boga keyakinan ngaran. Ketika jelema daek ke salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah. Ketika jelema teh daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah. Ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus. Ketika nyana manggi jahe bonceng deres lain ki haji nage rada pangkat ustaz tetap dibonceng manceng nyana hok mu bajir ya eta kan rasa teu dideuleukeun kan ku Allah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipiceun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideuleukeun bae ku Gusti Allah lamun bener-bener asa dideuleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab dideuleukeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dieu nundutan goblok meureun. Emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing. Tah teu asa jadi teh asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Nah ieu nu hese ge urang teh ieu ngadatangkeun asa dideuleukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ieu? Tobat geura ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad lamun nita tobat kawe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar panjauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal dideuleukeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa dideuleukeun ku Gusti Allah tobat geura ge tobat tobat teh kumaha tobat teh anu geus ti mimiti balik datang ka ayeuna
urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek dia mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun Edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe memeh di tika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang osok meureun takad eta kan can di tika nah eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah ayo geura ge nu ti mimiti balik datang ka ayeuna tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh deung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan Masya Allah baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh so Oma Irama beuh ngadengekeun dangdut haram teh tobatan kuari mah omana ge boga partai idaman ieu partai Islam Indonesia idaman pokona mah geus seluruh umat Islam diharapkan masuk ke partai Oma Iraha partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai Dei, Oma Irama geus pohara jasa. Nya nama Himmatul Aliyah. Pernah jadi musisi nyana biduan nyana, kemudian jadi dai nyana, kori segala rupa. Beuh, kuari geus jadi kiai, kuari jadi non politisi. Ih, pohara Oma Irama. Tah, ke bakal aya Oma Irama. Sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang gak sih? Balaler jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai kasorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae geus lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah-robah guys masyaallah urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran kuari urang keur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalna ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ke ieu langsung bae astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horengana neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang weuh cek awena pohara amat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegatih tengah jalan cek awewe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu
geus kadihungkeun kurang ikhlas istighfaran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Hayu tobatan. Ngomong geus kolot. Geus kolot mah geus ulah macem-macem. Geus kudu ngaragap diri, kudu loba ka kuburan. Lain ka puncak, lain ka Bali, lain ka Singapura, geus kolot mah kudu loba ka kuburan. Urang kieu bae kuburan tenang tuh. Oh ya kuburan manganu ieu sugih japae nyana. Komo aing mah susah modar meureun aing mah. Kudu kitu teh itibar. Si ieu pae padahal mah kasep jana jelemana ieu pae keneh bae. Komo aing mah beungeut perang. Duh sana modar aing mah ieu. Terus kurang tataan japarara aya horengan ieu pejabat tinu ieu. Baheulana ieu uduh PNS hebat ya japae horengan. Si ieu pengusaha gede japae horengan. Nah, awak sia ge bakal pae. Coba belah mana si awak? Belah mana? Ayo hayangna belah mana? Hah? Ayo geura belah mana? Belah dieu apa belah ditu? Tah, datangkeun awak urang ka kuburan. Ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih. Ya Allah, ya Rabbi, togel mudah-mudahan kaluar. Nomor sabaraha Gusti? Minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia. Eta kos gitu urang datang ka kuburan teh itibar, jadikeun itibar. Geus kolot mah kos kitu. Tobat awak urang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami ku urang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ka urang bisa cerik urang teh tengah peuting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar boloon berarti awak urang nah lamun masih keneh teu daekeun ceurik urang di dinya nyeungeut lilin ieu sene dunya disebut nage kembang api manugos jeung majasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia isine kos ieu bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur ka dinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku belon-belon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling dia urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal ceurik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia ceurik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeunang ke ka ditu nama tapi ceurik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceuriknya
ieu mah urang rek dibaleum mah nya teh ceurik. Mah nya teh ceurik rek dibaleum. Tah ieu teh da ceurik awak urang. Pamajikan urang aya ceurik lamun deuk lebaran teu meuli selop. Ceurik ka urang. Nying ceurikan selop. Aya dosa mah teu diceurikan goblok tah awewe tolol. Teu kabeuli BH mah ceurik. Komo lamun babaturanana geus kerincing. Ka urang geus babejade bae ka. Tadi ngaji ka Cilongoknya. Heeh. Emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun naon. Kula mah teu penting ngadengekeun ka. Emang naon gitu? Ngan eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong mah gede ka. Koroncong mah gede. Bagus jasa bagus. Ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang. Oh, bangun hayangan teh hayangan. Lamun ku urang teh ditembalan, manyun bae, Pak. Manyun bae tah jeung bebe jajana ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna ka. Heeh. Ieu kakak ge lain teh hayang meulikeun ngan kan ieu kan can boga duit, sapoe bae ceurik, carindul matana. Kos kitu mah cindul mata tah. Leungit dunya ceurik teu kabeuli, emas ceurik teu kabeuli, selop ceurik, dicandung mah lain ceurik dia bunuh diri. Kos kadar itu mah careurik bae, tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah ceurik urang. Ya Allah, ya Rabbi, teu pernah ceurik, aneh. Dumantak cak Kangjeng Nabi ceurik, coba maneh yang ceurikan dosa lamun teu bisa ceurik, tah bakal ceurikan. Cecerikan heula urang tengah penting. Majikan ngadengekeun. Ka Haji cerik-cerik naon ka ieu. Terus bae dilekeun ku pamajikan. Cek Haji mah kos lain cerik tah mah cek teh. Cerik. Sapeting, 2 peting cerik. 3 peting cerik kurang. Nah, cecerikan. Ge pamajikan ge lain deui ka urang. Sopan. Ka nanya nya Kak, eta si peting jam 3 sok cerik nang ulah hayang nyaho lah. Lain kalau hayang nyaho bae cerik naon sih. Stau rahasia. Lain gitu Kak, maksudnya besi ditolak cinta doang Kak. Si masuk gitu baik, aing tobat ke pangeran geus kolot ieu. Emang tobat kudu ceurik. Ya, siapa dasar bodoh. Ceurik. Kakak geus bisa emang ceurik. Aing ka karak ceurikan doang. Ceurik asli mah can bisa. Hese jasa. Penting mah aing teu daek ceurik geus 3 penting teu daek ceurik. Coba nangan bawang. Aing cerikan supaya cerik beneran aing. Cerikan ayo. Urang mai di nu loba jelema cerik, aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh. Lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa beuh ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok. Tilok cerik bala tilok doa-doa aja. Eta ria tah kos kitu. Enggak sih mas sorangan mah di kamar orang cerik yang cerikan dosa awak. Sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah, meureunnan sia dibeuleum, digujubarkeun ka neraka. Kuat moal sia, sok bayang-bayang ku urang. Lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang dikejar-kejar ku jelema nu nagih bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek cerik bae. Lamun urang ditangkep polisi dek cerik bae. Kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek cerik. Usahakeun supaya cerik. Mulai tobat. Belajar. Sok geura. Ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan. Mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip
ajunanya kasih tirubaya terek ngajawab barang diintip horenganannya nama cai mata nate ku sieun ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun gerucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubeah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepkeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh kita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang ya Allah ya Rabbi sungut teh lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya elmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh teu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dan lain Gusti lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti teu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab make nyekel nu dihalalkeun ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh teu dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah
Nah iya beteng tobatan Gusti ye beteng teh pake esi kadaharan Gusti satungtung ye pake esi kadaharan anu halal Gusti teh merenanan laturido kabdi tapi lamun ye beteng pake esi anu teh halal kayak ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti numun anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dubul kubul suku kabeh tobatan Masya Allah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teh ditobatan ka bawa paeh cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya mah meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun mere nyanang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jelema sugi mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha
Urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta korek. Henteu asa dosa eta korek. Masyaallah tapi ku ngaji mah horenganan paegan cegang jeung Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab. Salamet mata, salamet celi, salamet irung, salamet suku, salamet leungeun, salamet beteng, salamet dubur kubul, salamet suku, salamet leungeun, horenganan orang teh penyakit koret can salamet. Bukhlu al-hasad, penyakit hasud. Penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan. Kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bae bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula beuh can pabeulit ba jeung urang di suku urang ngaguling deui mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh. Sebab naon hatuh kena jari-jari malulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel beuh awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam. Tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah boh naik motor geus kukumaha ge teo geus jauh masalah. Belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim. Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengawe astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah tuh isi barang tuh eta ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema we cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur conto doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar di nu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur lempang keur diuk keur di nu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat
Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ngis pindah. Ngis aya di makom tobat. Astagfirullahaladzim. Nikmat istighfar teh geus nikmat kasih mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga. Timimiti sia belajar tobat, timimiti cecerikan datang ke cerik beneran. Tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan. Kabelah dirna sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngaleungit-leungitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkeun aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkeun tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah. Luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceri unggal peuting ceri aya di lembur ge nu kieu bae ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri bae hayangnya andung kakak gombal ta eta mah urang mah ceri teh lain ceri kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya anak tapi ku wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah maka nyawa nu mantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat ka nyawa sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa qila la yuqbalu wallahu